eta sekedar deui nepi. Tuh. Asik. Itu daris mancing. Ya, Berarti ya tuh tinggali DM. Cicing, sok. Naik karena motor bisi aya culik teh. Tinggal iya, daris mancing teh. Rumah makan daris mancing tuh tinggali. Atuh ieu mah. Atuh siap tuh. Pelang lagi aya tuh. Ayo cicing. Paji. Tuh dia. Alhamdulillah. Dahar gunah. Asik. Si legenda tuh kan Paji. Atuh. Si legenda cici. Tinggal atuh Paji. Terus kia kapar yo. Lapar atuh kalem heula Ustad teh tinggal itu. Pintu masuk geus aya atuh. Ayeuna mah aya bangunan anyar gil, aya permainan anak-anak. Paji, ieu na gitu halaman lage betahun. Parkir mobil saya buru-buru. Ka dieu. Ya baunya. Cicing sok ka dieu, cicing. Tingali atuh dari mancing teh. Paji. Lesehan teh. Abis Ustad mah kekara ka dieu. Nya heueuh kapan boloho ari Ustad mah. Ari Haji mah da orang kaya atuh. Ka dieu buru. Urang milih tempat heula. Milih tempat duduk supaya merenah engke daharna nikmat atuh tinggal di tempat mah itu kok ngajajar gitu tempat diukna mah di ditu tuh nu lawas sebut sama ayo di ditu berada itu urang milih heula yuk Paji kala ari itu naon cai tina pancuran eta teh Paji eta teh ti walungan caina teh siapa baloho eta teh sirkulasi ngaran teh air mancur aduh sae Paji atuh di tempat heula di dieu lah buru asup tuh tingali atuh. Arek karaokean arek naon oge bisa atuh di dieu mah. Aya di dieu Paji. Aduh. Cicing. Yo. Balongna Paji. Ti kecemplung. Diuk di dieu tah diuk sok diuk tah di dieu. Diuk Paji nuhun nya Paji. Sok ganggu. Yo cicing di dieu nya. Ya Ustad sok luak liuk. Ngarah Ustad rada panona teh aya pencerahan luak liuk ke ka ditu ka dieu tingali dari mancing diuk heula Pak Haji kan papatah engke luak liuk ka ditu ka dieu dari mancing mah indah atuh ayeuna Pak Haji arek pesan heula ka ditu nah yo dituna tuh kursi sibuk tuh jadi kayak Pak Haji ieu mah arek nyampeurkeun ka ditu aya naon wae Paji menuna teh rupa-rupa di wah pokoknya mah tek-tek bengek engke lah aya datang ka dieu menuna sok cicing heula di dieu nya Pak Haji pesan heula Paji eta kok lecer kok siap polecer kipas eta polecer cuma belegung sok cicing di dieu cicing mohon Paji Pak Haji rek pesan heula aduh Pak Ustad diajak ka dieu ku Pak Haji keur bagur dunungan teh legenda ayeuna mah ka Pak Ustad teh Pak Ustad gede nya ka legenda teh ayeuna mah ti kamari mah kekeul ka maneh teh waduh nya dari semua nya tempatna ararindah nya tempat pengistirahatana bararetah duh aja ieu oge yo ngerakeun si Sultan Ustad ka dieu teh ka dieu sok ka dieu Ieu atuh da Pak Haji bertaheun tuh. Ulah betah-betah dengekeun yo. Ayeuna tinggal nunggu menu anu dipesankeun apa lain? Nya sok cicing heula. Atos dipesankeun Pak Haji. Mos atuh. Terangkan anu hoyong Pak Ustad ya tadi. Mos pokona mah Ustad mah tinggal belok. Nya. Pokona mah Ustad ayeuna dahar bakal ngeunah atuh. Alhamdulillah Pak Haji. Pak Haji nuhun Pak Ustad Pak Haji. Sing beunghar Pak Haji teh pokona ya Allah. Sing beunghar Pak Haji. Nuhun. Siap. Udah alhamdulillah Neng. Nuhun bisa Neng. Alhamdulillahirabbil alamin Gusti Agung. Nuhun Neng, garulis. Pak Haji, mana nu abi? Lieu dengekeun heula Tan, di rumah makan tara ditangoi lobaan atuh hiji-hiji. Tah ayeuna bagian Pak Haji heula, Ustad antosan sakedap. Pak Haji bade tuang heula. Mantap. Bantosan ngadoa we Ustad mah kitu nya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan bakar menang tanah. Nya Pak Haji naon teh Pak Haji? Ikan mas. Ikan mas. Favorit teh Pak Haji. Nah. Pak Haji enaknya.
Aduh, saya bagian Ustaz kalem. Allahu Akbar. Ustaz, kalem sing sabar. Mana nu abinya? Pak Haji jangan tai, Pak Haji. Pak Haji jangan tai. Oh. Pak Haji. Ya Pak Haji. Nah. No bilami wae nya. Raos Pak Haji nya. Enak. Lapar. Atuh dah. Enak belum? Lalapna Pak Haji. Lalap tuh. Mohon. Nu Pak Ustad can dongkap wae nya teh ka mana? Sibuk. Oh sibuk sawargana mah nya. Sudah sibuk. Oh, sabar. Aduh, terus saya Pak Haji. Aduh, ya Allah, udah nikmatnya ya. Ustaz Can datang. Acan Pak Haji. Kita tadi ya, Candar. Acan. Aduh. Ya. Kamana ieu teh nya pagawena teh? Astagfirullahaladzim. Pan pesan teh tadi teh 2 mending sumpah pesan teh 2. Menuju suruh tamu panginten Pak Haji. Oh, lupa tamu, engke sabar. Yes. Gusti nu angke balen ya. Tak gitu ada sibuk rumah makan ramai teh. Mohon. Ini sabar. Kayak lah sibuk orang. Kemana atunya pada mana? Oh, nya euy. Kayak lah. Neng, kade. Sok kade engal. Aduh. Telat. Gon sing sabar. Aduh, aing. Ngunah, yo laukna kuat ngunah Ustad. Atuh Pak Haji geus lapar meureun jeung Ustad geus laparnya. Sabar, keur si sabar. Ngunahna yeung Gusti kot nikmatna dahar, ya Allah Rabbi. Nya. Kade. Ustad, yo, Neng. Atau Pak Haji pesen kita tadi. Mana pesanan hiji deui ya, Neng? Oh, hapunten Pak Haji, tos saeb, teu aya naon deui. Oh, tuh Sep. Allahu Akbar. Mohon mangga. Hapunten Pak Haji. Mohon, wios tina naon. Wios. Untung teu pati lapar Neng yeuna. Pan. Yo hampura yo. Aduh, Pak Haji teh masih sumpah. Tan. Tadi teh pesen teh 2 cepet. Aduh, tan beaknya kumaha. Aduh, kumaha nya euy kot mani eueuh. Buban ieu rame waktu udah rumah makana jadi beak. Pahaina mah kieu we tada unu ayana ukur cai ho. Nginum. Keun balah kiih we wunggul tong aya jeung gising sakarup lah kiih we wungkulnya. Bae heuh. Tong kitu tan sok eut. Kon wayahna ho, meureunnan eueuh rezeki Ustad. Ieu kepaha aduh. Bener ya mah euy. Padahal mah aduh Pak Haji teh pesan teh 2 nah jadi kieu ieu. Kan sabar. Hitung-hitung ayeuna meureunnan Ustad mesti dibawa jalan-jalan. Gugah jalu gua meureun puyang meureun lapar meureunnya. Ustad ayeuna mah yuk urang balikeun hitung-hitung puasa. Diajak mata kudu bisaan puasa teh tak kitu. Dina ketika di rumah makan geus eueuh kejo geus eueuh nanaon. Kuat. Hayu balik. Hayu keun engke deui. Hayu. Engke deui bawa deui dahar jeung Pak Haji. Hayu. Nges hayu. Tong leuleus sing jag atuh. Hayu. Bae. Aduh, aing. Yuk. Sing sabar. Ngeukeum ae sing sabar entong nyari beuteng era ayo. Rezeki Ustad we ayeuna mah. Uyos lah Pak Haji teh. Jadi petuangan kan ieu teh ya. Oh, kau tahan. Diajar tirakat. Hayu Pak Haji antusan. Nya hayu ka burit. Ieu nyari petuangan abin. Tuh. Haji. Hayu ka burit Ustad. Mohon. Kan berjamaah urang teh. Aduh. Ari ieu aloh sahanya. Omongna tadi ke aya cenah Pak Haji teh. Teh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh. Punten ode naros. Laras ari sangusan lauk teh seep. Sawaresa mah teu saeb, Pak. Mung sahur Pak Haji, pesenna piwarang saporsi. Si Ustad ku aing.
Oh iya mau nanya. Neng. Neng, kadi heula. Teh. Tangkeun lah kadi ieu. Kan Pak Haji teh kadi mah duaan. Jeung si Ustad leutik. Eta teh Ustad kan teh pati ngaji pageulana Neng. Itu mah teh Pak Haji. Eta teh saingan Pak Haji di lembur. Yang kitu we. Tah na kieu. Ieu teh Pak Haji teh pesen ikan bakar nya di dieu teh. Mana Pak Haji? Tapi aya tapina ieu. Engke Neng kadi itu mah nyanak teh hijinya. Nyanak teh hiji ulah buat Neng ulah. Pokona mah keur Pak Haji hungkul. Ikan bakar teh. Tangke, kon Pak Haji teh pura-pura ambak yo. Mana ieu teh yo? Oh pesenan hiji deui. Ceuk Neng teh, engke teh lamun kadi teh Pak Haji tos seep teu aya nanaon pisan kitu nya. Mana Pak Haji? Ya, gitu. Pokoknya mesti pura. Oke, Bu Pak Haji dibela keur meuli sebelah kalem asal ulah buka suara ya. Mana Pak Oke, Haji? oke, tidak perkara itu nya. Mana Pak Haji? Ya, nuhun Neng. Bunang sa Ustad. Ih, anjing. Astagfirullahaladzim, hari Pak Haji Mayu. Itu di mana? Ya Allah, Pak Haji. Pak, emut Pak. Ya, kiatnya di patuangan, bujang-bujang emut, Gusti. Pak Haji Mayung tadi tanya mi orang nanti tanya. Mohon Pak. Aya ngaruksak ya Allah. Sing sabar Pak. Bada sabar kumaha Neng. Bapak teh ti lembur keneh dikitu-kitu nanti ke Pak Haji Mayung teh. Tadi tepan Bapak teh tos ameng ti ka naon nyebat nama bade ameng kada ditu tuh ka naon ngaran teh kebon binatang. Kalau di Canakal Patung. Ayeuna Gusti di pura kieu lapar Neng. Sabar Pak. Lapar. La ilaha illallah. Nu mah si Ustad leutik. Aduh. Teu meunang saya. Haram eta teh naon make jeung dikitu-kitu eta. Mas Neng. Neng. Teu ngobrolna naon Neng? Teu ngobrolna naon? Oh, ayo buru-buru balik. Ngerakeun sia. Pokoke jangan diusapan ku awewe. Bayakeun sanggup Pak Haji. Aya keneh ceuk saha teh? Itu mah pesanan batur. Teu meunang itu mah. Ayo. Pak Ustaz nyari patuangan apa? Heuh, keun bae engke di ditu aya oyek di imah ayo. Aya boga oyek jeung kalapa ayo buru. Pak Haji.